setik deui ke orang ningkat karena kitabul udhiyah. Zaid kaleuweung horeng Umar ge kaleuweung di leuweung aya unca. Ki Zaid langsung masang panah, ternyata Ki Umar ge sarua. Langsung ku Ki Zaid dicepretkeun panahna cep. Masya Allah, Ki Umar ge sarua. Jadi henteu aya berbarengan heulaan Ki Zaid. Ki Zaid nyepretkeun panah tuluy disusul ku Ki Umar. Tah. Kumaha tah? Eta uncal teh ngagoler ngan hasil duaan ngan teu bareng mimiti Ki Zaid nyusul nu Ki Umar. Nu kitu-kitu bae ge diurusan ku syariat. Abeh ulah pasini. Di awal ya urang urusan manuk, urusan hewan-hewan leuweung, hayam, domba. Eueuh nu kaliwat abeh ulah pasini, tapi ternyata horenganan parasini bae. Harta-harta enti tinggal kolot ngaranna tirka aya aturanana ngaranna faraid. Abeh ulah pasini tah Quran ngurusan ngatur, tapi tetep ribut urusan imah tangga aya aturan-aturanana tah kawin tuluy nafkah zahir jeung batin. Lamun teu bisa mere nafkah aya aturan-aturanana abeh ulah raribut. Ribut kan. Namun salakina sehatur sugih haju aya jahe karunya ke anakna. Karunya na boga anakna 5 nu ngurusan. Ieu lain bogoh-bogoh ting lain karunya ke anakna. Masya Allah. Ayo tenawaran tenawan teu siap mah. Abeh ulah ribut. Ribut. Jadi urang teh kuari raribut be urusan naon beribut. Di negara aya nu ngurus di desa lurah, naik camat, naik deui bupati dan selanjutnya abeh ulah raribut urusan tah di negara teh. Raribut bae. Kendaraan kita di urusan abeh rapi ribut jeung polisi disumpahan bae polisi unggal poe. Padahal mun polisi urang hese. Di pengkolan lamun polisi Masya Allah riweuh, tapi kan aya polisi mah alhamdulillah, tapi tetep we disumpahan tetep polisi. Masya Allah karim. Eta sih meureun benerna seutik geuna nya. TNI sarua bae. Tapi lamun pas sadar-sadar mah sarua boga urusan jangka maslahatan malah ribut, tapi ieu mah teu eureun ribut. Nah, urang jeung pamajikan, urang jeung kolot, jeung anak, jeung tetangga, bahkan kiai jeung kiai ribut. Ngaributkeun malah sebutkeun baik.
Kiai ya Allah deuk kumaha komo ayeuna usum korolla can puguh can karu Masya Allah marake masker kapal di maskeran kapal pohara sepeda di maskeran motor di maskeran kabeh make masker masalah sih ya jadi kabeh ya orang sieun kana virus tapi virus iman mah ku urang tepati dipeke kasih ya Karim dampak tina virus corona 185 negara menurut berita geus kaasupan termasuk di Indonesia bahan-bahan di stop di Cina ekspor impor di jalan tinggal menunggu hasil nu aya diperkirakan 2-3 bulan di negara Indonesia ge bakal barareak gula beak paling kopi di Lampung Ambalaya nama kopi bangsa sekarang itu barareak tah dah ini karena rumahan kosororieunan ya iman urang kudu diterapkeun saat subur saat susah saat sehat saat gering iman kudu ditanjurkeun dina dada urang supaya penuh ku keyakinan ja pae hirup ti Gusti Allah adapun ikhtiat kehati-hatian tumangga-mangga bae ngan ulah keterlaluan aju duang deuk sasalaman jangan corona can karuhan tuh bener terek sasalaman tampilin habak Gusti Allah datang ke kos itu Masya Allah giliran jeung lalaki di jangan-jangan jeung awewe boleh teu beres nah terapkeun keyakinan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala abe mantep yakin tambah oko saya riri wacan karuhan sareng karuhan lumpat ti heula cenah sia di dinya di kuburan eta mah riri wana dalak cana naon samping geus dikaluhurkeun siap lumpat Masya Allah mun ayak deuk lumpat mun eueuhna ngan siap bae yana leumpang gancang kabeneran deui ieu tah nini rarawigan deuk ngising lewat ka dinya ada atuh geus bae pajar kunti anak waduh langsung berat bari nyekel pameunggul ieu setan sia ngaganggu ka aing lumpat cek nu lumpat setan cek nini bau goreng bener cenah di kuburan ieu mah setan galak atuh pas setan isuk-isuk teh ya digotong nini dibawa ke rumah sakit ditanya kunyana saya ini di mana tadi dinya kunaon keur peuting dihajar setan jaya mah nu keur peuting ku aing dihajar tah pasangka-sangka teh kos kitu tah pasangka-sangka iya teh tenang ulah terlalu pasangka-sangka karak saleh mah doang corona sia seperti eta lah jadi kageuh-geuyan nah ieu hewan
ngajongkeng kuduaan Ki Zaid jeung Ki Umar kumaha eta walau jara saida lamun natuan kana uncal isnani dua jelema Zaid jeung Umar tur tebareng silih gantian mutakibani Zaid heula Umar panderi lain dapat pasani awas manal mun ngaheulaan ngamaehkeunana nu kadua dunal awal bahwa lisani andai kata anu ngaheulaan mautna Umar dunal awal atuh ieu uncal anu Ki Umar wa inda papalawalu palahu lamun ngaheulaan maehanana nu awal atuh milik nu awal deuk maehan atawa deuk ngalumpuhan alua Zaid mana uncal Ki Umar ge di naon kitu ngaranna mana kana uncal eta ngagoler uncal teh katingali ngagolerna uncal keur waktu dipanah ku Ki Zaid berarti Ki Zaid nu heula wa in zaffafal awwalu falahu atuh berarti milik Ki Zaid teu meunang diganggu gugat wa in azmana falahu mun nu maehanana nu ti heula milik nu ti heula ngalumpuhanana nu ti heula milik nu ti heula lamun maehanana nu kadua Zaid mana barang mana teh encan aya pangaruh ku kumaha susul ku panah Ki Umar nu kadua ngagoler bae berarti jelas ieu panah nu Ki Umar waktu milik Ki Umar nu kadua Zaid mana nu pertama begitu dipanah pangarungan sakadar nangtung bae tapi barang dipuana ku Ki Umar nu kadua goler atuh milik nu Ki Umar tah di mana aya hewan buronan diperlakukan kuduaan mana anu leuwih pengaruh kana maehan atawa kana ngalumpuhan eta anu bakal ngamili ulah ribut nu bara heula mah boro-boro kiaina boro-boro di nagarana alhamdulillah ngurusan agama kiai teh negara ngurusan rakyat dunia kudu lamun negara ieu teh diurusan bahaya agama teh diurusan cilaka dihijikeun di hiji negara make aturan Islam mantep ketika teh dihijikeun di urang modelna agama ku para kiai negara-negara ku para negarawan tapi lempang babarengan pasti aya perbedaan tapi pada ngurusan teu masalah ya kudu dawakan satu kitab tapi di urang teh urusan negara na demokrasi kitabna HAM gitu kahup ari agama mah di urusan masing-masing Islam Quran ku kiai Kristen ku Injil itu ku Hindu Buddha jeung sajaba-sajabaan masing-masing di urang tadi negara urang di urang hebat teh beda agama loba di urusan ku masing-masing tapi teu ribut
Iya kehebatan Indonesia tadi dinya. Tapi teu ribut biasa. Tapi lamun mayoritas non muslim ribut. Lamun non muslim Kristen misalnya mayoritas ribut. Islam minoritas ribut, tapi Islam mayoritas ribut. Berarti toleransi tinggi Islam. Tapi kudu dikakalakeun bae. Nah, iya. Tehnya jadi ulah ribut baheula mah budak angon leumanu kibar toh cek budak angon ka hiji pen cek angon ka dua kut tuh kan geus yang celakna di mana teh pen teh ngepen maksudna kut tadi deuleu di dinya aing dulu cek masa orang aing mantas aing tengah aing boncit geus teh kos kitu teh henteu we jadi kaributan geuleuh ka luhur bareng ke kadinya di 2 poe bareng deui cenah geus lemo alhamdulillah menang saminggu keur endogan 1 2 3 terus keur ngerem nyahun ka ngerem-ngeremna segala terus geus bala lega sabaraha aya opat geus mah siakan dulu siakan mantas aing penengah sia boncit ya Allah teh ku saladar diala di luhur pek dibagi tah sia dulu sia mantas ya Allah ku rapi geus moal aya be hirup adil cara zaman harita malaya kuari alah meluk alah kamari opat kan tinggal 2 nyaho beurit beureunnya geus karar itu bae ai kamari ge opat keneh pan ku aing di dieu kok pe ieu aya 2 barang dibagikeun aing ge heran cenah geus kieu beureunan beurit pugunyana beuritna eta hese jasa ieu Gusti Allah bagus wahara urang ngempen buahna asak bangun aya isuk mantep ye ieu mah karek gomading doang isuk diala lah aya 3 ya Allah barang isuk tadi ka mana buah ya buah mah moal bisa nyumput beureun ya tanyakeun sanu ngala buah nahu kalong beureun pugunya anak kalongna tah eta tarita kos kikituan kok komodi negara bangsa perproyekan iya di zaman geus teu adil geus teu jujur Masya Allah kan kiai nangis berani ngajual agama jang secuil dunia haram jadi halal halal jadi haram deuk ka rumah mentak urang mah alhamdulillahirabbil alamin masih keneh jalan lujur urang mah masih keneh jalan lujur urang mah masih keneh jalan lujur urang mana meureun lau jaroha soida itani Zaid jeung Ki Umar ngahajar uncal tapi silih ganti teu bareng eta mamana bae anu ngamatikeun ti heula lamun nu kadua anu maehan kana uncal atuh pawalisani andai katangan sakadar datang ka pinclang doang azmana dunal awal nu kadua anu minclanganna pawalisani milik nu kadua nu awal teu meunang ngaku-ngaku lamun lumayanana nu awal atuh milik nu awal atawa wa inazmana lamun nu ngalumpuhanana minclanganana nu awal talahu milik nu awal babari sebenarnya ngomong mah praktek di lapangan nama Masya Allah ya wewe dibagi kahayang kuduaan Zaid jeung Umar eta teh ngaranna buronan
Ki Zaid eta ngaranna keur ngabuburon. Tembak ku Ki Zaid. Beres Ki Zaid Ki Umar dia tembakanana heulaan Ki Zaid mematikan sebab Ki Zaid mamakai Avanza Ki Umar mah make Beat. Ki Umar atuh nu menang Zaid tembakanana mantep. Tapi lamun mantepan anu kadua tembakanana atuh nu kadua ngan tetep teu meunang dina urusan lamaran mah mun geus dijadikeun ku batur ku urang di sliding teu beunang. Teu beunang. Sieu mah bos sliding tackle teu beres. Ulah. Ya. Jadi geus geus kapiheulaan ku batur. Geus. Ulah sok kaju nyanang SMS ku tunggu jandamu. Cek nyana manaon beureum. Aduh. Ulah. Geus bae. Lain milik berarti. Dunia teh daun kelor. Lega jeuleuh di Lampung ku sia nagara. Lega ke di urang sarempit ge di Lampung mah bae. Summa inda fafazani biqadil hukumin wa marin bawalalun Ki Umar anu menang lantaran nu Ki Umar nu ngamatikeun anayana nu kadua dengan megatkeun hulkum jeung marina atuh eta uncal bawalalun alaihi wajib kanu kadua mere emboh kanu awal mana kosobilabi naon anu kurang sebab dipencit aya upaya anu Zaid dengan dipencit tersebut maka Ki Umar memberikan emboh teh mere saala kadar nya ulah polostromo teh ieu bener hasil nang aing tapi kan aya tanaga sia milu kadinya geus kulantaran aya tanaga lamun teh mah ieu hewan ku aing dicokot dibawa sia ngandeuleukeun doang nalangsa mah tuh kan nalangsa ambo eta uncal sakitu gedena dibaringkus bae padahal mah panah aing ge aya ngan eleh bae eleh ti heula ku sia eta lamun ajunya ngajingjing gitu kan nalangsa tah. Nah, anak itu mah kieu tuh jai dipotong mah atuh ieu mah nyalah geus kieu tuh sia ku aing dibere bae ala kadarnya. Ye. Bere emboh urang tah. Ya panas ge nempel di dieu dibere bangsa 50.000 atau 100.000. Geus itu ternyata upah tanaganya. Ih rapi agama eta sebenarnya moal aya ribut moal aya cek Zaid teh ulah 100.000 teh atuh aing jeung buntut menta ya itu teh naon atuh buntutna mah tapi ulah jeung dagingna nya jadi rapi masyaallah Kira wadak ieu ka Abah lamun ngabagikeun tirkah kumpulkan kabeh mana zawil furud mana zawil arham kumpul kabeh ulah nu meunang doang nu teu meunang ge kudu kumpul pancen nu teu meunang kudu kumpul abeh nyaho pokoknya teu meunang nya kumpulkeun Abah mah kabeh tah geus ya menangna sekian ini menang sekian mana tah sia mah teu meunang tah zawil arham atuh teu naon asalnya obe bawa sia teh teu meunang ka hijab ku ieu masana ditanya deh, ieu kan dulur sia ye. Misalna kieu. Aya hiji bapa maot, hartana aya 1 hektar.
anakna aya 5 Zaid Umar Bakar Hindun jeung Dakdun anakna aihek eta Zaid paeh ti heula sedengkeun geus boga anak bapakna pandeuri maotna kapiheulaan ku anak pan eta anak Zaid teh teu meunang lantaran maotna miheulaan bapak dilarang bagi Gade tah ieu dawil purutna ieu tah Umar Bakar Dakdun jeung Hindun ieu mah teu meunang sebab maotna ti heula ge anakna tah eta teu meunang kitu dawil arham nah ieu sia ieu tah ieu sia ieu marareunang ieu kabehan eta tah dulur sia tah anak kakak sia teu meunang neuleuh sia dibabagi marawa duit eta sia teu sedih cek sedih di mana sih masuk itu badak lah bapak ya babagi tas ya mere iya kan kabehan tah menang sering 100 juta tah 100 juta nu kolot ala laki mah 200 juta ini mah 100 juta mantak naon atuh saurang mere 20 juta mah sok geura ayo 20 juta ieu tah mere tah kan ngeunah nikmat jadinya kabagian tabangan lain paroid mere heunya jadi teu pas ini ieu mah pan teu bere kan datang itu urang ditah nuleukeun doang ngana ngagendol urang maneulekeun sakumaha nu nyiram hayang buang ngora geus urang ka Sukabumi bae tadi naon tuh lah geus pokona beledak abak eta teu beres ya Allah ya Rabb ya Karim itu kan rapi agama teh istimewa masyaallah wa in zababal biqatihi malamun ngamaehkeun nu kadua maehkeun karena buronana tapi henteu megatkeun mulkum jeung mari wa ma dabil jurhain nya empai eta uncal kudua tatu paharam hukumna haram geus wayad manuhu asanil awal mere tanggungan lah nu kadua kanu awal urusan tina buronan tersebut kumaha ari lamun bareng wain jaroaman lamun eta mah tadi geus sabaraha dihareup teh kudu dipanjang-panjang wa mata bil jurhaini dua jadi paeh teh ku sebab dua sabab kan teu meunang kos di luhur ragag kana pangpang ragag di eta kan haram ieu sarua nu ki Zaid cek nah itu nu ki Umar oge tapi lain marikna jeung hulkumna atuh paeh sebab dua tatu jadi haram sarua jeung dipencit ku dua kali atuh haram munte amanatuan Zaid jeung Umar maan barang wazab papaduanana maehkeun atuh eta mah palahuma uncal hiji dihajarna bareng ku ki Zaid jeung ki Umar cek bareng ieu mah ya Karim isi ku rapi-rapi teh kitab rapi aju hese dibaca rapi tapi hese nu kamari ge poho deui ieu ge calon poho ieu calonnya atuh lagi ulah loba omong ge asal hadir ngaji bae geus alhamdulillah ku hadir ngaji bae ge itu masalah tapi ya memang urang atuh jangan ngabuburon teu ngan resep bae bareng dah tadi makan teu bareng wari bareng
beda. Ai tadi batu barang. Aya nama barang. Geus lamun aya uncal diboro kuduaan barang. Ngalepaskeun panana barang kenana ge barang. Haju akibatna pae. Alahuma berarti milik duaan jabar. Perisa akur jasa. Saenggeus akur paeh geus ieu berarti kan milik duaan. Ukur sia hayang tukangna apa hayang hareup. Ya, dengan bahasa keren kamu mau paha apa mau dada? Itu ya. Kalau mau dada berarti sini, kalau mau paha sini. Kamu senangnya paha apa dada? Kok jadi begitu sih? Ya ini cepet-cepet ini uncal nih. Kalau paha, kalau dada ini berarti. Enggak, saya mau lihat dulu dadanya gede apa enggak. Siapa sok aja ngaco, goblok. Nah, kalau mau paha juga saya mau lihat dulu, takut ada. Siapa tahu ntar pahanya ada apa namanya itu rodek, tahu nggak rodek kamu? Masya Allah. Nah, iya duaan berarti balahuma. Kula cara dongeng teh, dongeng tentang urusan embe, anakan teh, minantuna, yang getohana. Ye, bo, urus ya. Baik diurus kieu ye, kula bagian tukang apa bagian hareup bagi dua, ye. Bagi dua. Jadi muncak baheula mah nyapi. Geus sia tukang aing hareup. Cek bapana aya geus. Urun anakan. Nah, bagian kula. Cek midantuna. Ieu deh anakan. Yeh. Atuh lain kitu ngabagi. Pantat tadina ge. Abah teh adek milih tukang apa milih hareup? Cek abah apa milih hareup cenah hayang ieu nu panjang tandukna. Tuh kula mah tukang nurut bae. Maksud aing teu bisa kan. Aya teh geus kos kitu mah aing kuari tukang cek bapak. Sia hareup atuh. Kabelah dieuna ngising be majir. Sial. Cek kitu ada giliran aing ngising mah goblok. Balik teruskeun wing dongeng eta. Paranti ki pudoli tah bah. Aing ngadege menang dinyana. Dongeng murahan. Aduh ya Allah. Guys, eta mah lamun barang mayanana nuduaan atawa minclangan bareng nuduaan. Ujang pasini eueuh ya Allah. Ya Rabbi ujang pasini. Calon lurah duaan. Pas ku menang hiji, banyak menang duaan. Nu menang nama tetap hiji. Tah, geus beres dilantik. Kudu aya toleransi jana geja aya nu milih, kecuali nu milihna bapana mana jeung mitohana doang. Ieu mah loba kan nu milihna. Tawaran, daek teh jadi sekretaris. Daek teh jadi wakil. Daek itu jadi tukang urusan desa tenan karang-karana urusan kesosialan teh baheula mah bumdes. Kawa lamun daek alhamdulillah mun daek itulah masalah. Tak eta kan eueuh kaributan. Ngeunaheun. Mentek di DPR mah aya setengah main. 5 tahun, sia 2 tahun setengah, ieu 2 tahun setengah main ngaranna naon teh ngaranna. Sia barodo kan. Sia barodo sia teu jaro. Geus lah boleh teruskeun. Wa idza ahaduhuma lamun anu maehanana salah sawijina atuh dunal ahor teu nu sajen balahu.
jangan numehan balik deh lamun balik tadi sarua lamun anungan naon gitu ngaranna azmana min selanganana teh anu asal sayidina duna lahor atuh palau jangan min selangana wa inza papa wa idun lamun mayan anu saurang wa azmana khor hiji deui mah ngan sakadar min selangan wajuhila sabiku teka nyawan nutihilan nu mana haruma alal mazhabi Zaid jeung Umar teh termejeuna moro kuki Zaid dipanah kuki Umar ge dipanah hasil panahanana membekas nu hiji mah ngajadikeun paeh nu hiji mah ngajadikeun pinclang sedengkeun teu kanyahoan mana nu ti heula jeung mana nu panderi da ieu mah diputus lantaran jadi bakal pas ini gede haruma alam harap geus teu meunang dicokot ya Allah rapi segala rupa ge nya. Coba diurang ge wilayah pasuna pas ini terutama di keluarga jeung pamajikan ulah loba pas ini. Ieu mah para sini bae teh cai Assalamualaikum kurang neng ceurik. Salaki kawin deh salaki kawin si ceurik. Ngaranna laku. Wih atuh itu laku si ceuritana cenah kiai embung laku. Salaki mah embung laku. Kudu diceng-ceri kan ceri tapi kan berendanan nyana embung dicantum tuh geus ulah nyandung atuh salakina mun endeg ulah kanyahoan aduh ya Allah katawa pamajikanana langket teh kurang neng kitu ja ieu awewe teh pan berendanan loba di Indonesia 2 kali lipat malah geus leuwih ayeuna mah. Geus lamun lalaki teh janu kan karunya neng. Neng kuari neng lamun rangda aju eueuh nu ngawi teh kumaha? Kudu ngaragap dada sorangan neng. Ji ulah geuna sorangan atuh kakak mah eueuh masalah. Eueuh masalah jeung neng ge geus aya kepuasan tapi pan batur teh eta teu baroga salaki. Eta teh kan karunya kuari lamun neng teu boga salaki aju eueuh anu mikaleuleungkeun aya lalaki ngan dek nyandung atuh bantak naon dimanggakeun